Halo guys, dalam video kali ini saya akan membuat reaction cukur rambut menggunakan sisir jeung silet tingali bukna ge jemet tuh seket cenah siletna. Tingali jemet kieu nya. Cik urang tonton sampai selesai guys. Cocogan kieu. Cikan. Ternyata begitu guys, cicing cenah guys. Kudu bari ngarokok ieu mah reaksina ge euy. Minyakan. Dicet. Wish. Cemet kieu pokona mah guys. Halusnya. Buk lagi ikat mulek gitu. Tipisan. Mantap. Gitu. Ieu hasilna cenah guys, tinggal isi memang kieu kasep kieu alah tina jemet jadi alus kieu nya. Terima kasih pokona namanya. Kasep mang bener disebit semprot deui mang. Sikat